tutugan Gunung Giri Awas aya hiji lembur leutik sarta nenggang. Henteu gegek ngan 45 imah. Boh imah boh pakaranganana bareresih sarta raresih. Eta lembur katelahna kandang besi. Imah anu sajolan ti jalan, potongan garduh ngupuk, lain panggung make kolong kawas nulian. Anu bogana lain pituin urang dinya, tapi nu buara, tapi geus lila. Di buruanana eta imah rajeg 5 genep panglatan manuk titiran, laluhur. Tihangna gombong saleunyeur-saleunyeur. Dina lebah saung kurungna make papaes nanagaan, dialus-alus make dicat sagala. Ditepas imahna oge rantuy kurungan titiran. Aya anu dicat beureum, aya anu dicat emas, aya nu dirarawisan sarta digantungan tiiran-tiiran mute endah pisan. Manukna aya puluhna baleger meh unggah isuk waktu haneut poyan. Anu bogana sok andekak dina babalean di buruan. Mane ti dengdek-dengdek be ngadengikeun manuk anu keur ngarelak di sarada patembalan. Bari ngagigirkeun cikopi lekoh, ngebul, ngelepus udud. Tampolana mun si pacar keur ngelak mah lat poho kana ngenyot udud, da eta cenah lebar sieun kaliwat dina lebah leng ketekungna. Bujang-bujangna oge sok nyalampeurkeun marilu nanggap sora manuk anu ngelak, ngayunkeun ka resep dunungan, da ngalarti mante. Unggal jumaah kaliwon, najan aya gawe baku anu perlu oge, bujangna anu namina ki bangsa mah teu kudu nyabak pagawean sejen, da kapeto kana ngamandian manuk. Sabab ngan ki bangsa anu tabah kana ngurusi lengeran titiran mah. Aya deui pangabogoh eta jalma teh kana kuda. Manehna bogaeun kuda jalu, bulu daragem, gedoganana henteu jauh ti imahna, belah katuhu nya hareup ngidul. Kacida dipikanyaahna kawantu kuda satria pinayungan. Demi nu ngurus eta kuda, aya nu ngabaku, nyaeta bujangna budak ngora anu siga kolot, pangawakanana cengkrang, namina Boncel. Dina poe pasosore, si Boncel balik ngarit, terus nanden sundung, karek pisan datang, ujug-ujug haok bae dicarekan ku dununganana, sarta teu antaparah krobok ceulina digoengkeun tuluy dikusrukeun ka jero gedogan. Tenjo ku sia, naha eta rarapen ngabayak diantep bae, naha eta nu nguyumbang teu dibersihan. Aduh sia, henteu tulaten kana ingon-ingon, kumaha lamun eta kuda aing gering, rek dikumahakeun sia. Tara apik, tara ngagugu kana papatah dunungan. Teu acan bae juragan. Kapan abdi teh nembe dongkap pisan, mentas ngarit. Wah, ngalawan sia kadunungan teh. Kalau kabarang hakan we, ada gawe goreng. Sia mau diberi nyatu ku aing. Unggal sore, unggal isuk oge disarkuan ku abdi gan. Ayeuna oge bade dibersihan, tong make nyarekan. Ah, sia mah melid. Ngahaja bae sina bala ngarak kuda aing paeh. Ambe sia teu ngarit, budak pendul sia. Bari ngomong kitu nate, jekok najong kana bobokong si Boncel. Atuh si Boncel pikati jongjolong meh ti kusruk kana tetaban. We eta si Boncel henteu menang timbel, atuh nongkrong teu barang dahar nepi ka isuk deui. Diparak jeung disiksa kitu teh ku dununganana teu sirikna unggal poe. Tapi lain kulantaran goreng pagawean, ieu mah kusabab beungisna menjadi dunungan bae. Pedah tadina aya pasendatan jeung bapana alatan hutang. Beurang naker si Boncel karek indit nunggu sundung rek ngarit ka reuma. Kulantaran beuteung kosong tacan karaban kadaharan, manehna ngarasanahna inanja ka pasir teh. Barang datang ka mumunggang, geek diuk handapeun tangkal waru reureuh heula. Pikirna ngageuri taya hinggana ras inget kana kamalaratan kolotna. Katambah ari boga dunungan kudu aya pisan tinimbangan. Tuluy si Boncel ngagelehe kana canir sirahna diganjel ku leungeunna. Ngararasakeun beuteung anu rocop.
Mimiti nama panona mencerong bae ka langit nenjo mega nuting arudat bodas tapi teu karasaeun betrep bae manehna sare. Teuing sabaraha jam lilana manehna sare inget-inget soteh pedah reuwas katinggangan Cihujan pating kareclak kana tarangna. Parajat manehna hudang kop arit kop sundung rek ngarit bari gasa kisik culang cileung bakating ku reuwas. Tapi teu bisa kukumaha. Nah ari breg teh hujan kawas menang ngicikeun ti langit teh lain bohong. Maneh nangiuhan deui handapeun waru teh. Tapi sabab hujan sakitu ngagebretna, pakaianana rancucut, maneh namun cicit tiriseun. Ret nganjopan poe geus rek surup, harita geus reupreupan. Ras inget kana jukut keur parab kuda, tacan meunang sakepeul-kepeul acan. Ari awak ngadegdeg kabulusan. Bararaal bawa ningku tiris. Bororaah bisa ngulangkeun arit, ketambah-tambah hujan taya pisan raatna. Si Boncel kacida sieun kudununganana upama balik teh tangtu disiksa. Dina ingetanana moal salah deui tangtu bakal digebugan ku popongkol saperti Bareto mun kanyahoan kudununganana lengoh teh. Kusabab sieun dipergasa kudununganana si Boncel henteu mikir deui harita keneh gilig pikirna rek minggat sakaparan-paran. Geus harieum beungeut teh neker keneh bae manehna nanjak dina jalan satapak. Sakapeung mabal totorobosan kana sela-sela dapuran kaso. Ingetanana top maung kop badak. Henteu ngingetkeun ka cape, henteu ngingetkeun ka sieun. Suku kacugakan ku cucuk-cucuk oge henteu dirasa. Tina hayang geura jauh, inggis aya nu nyusul. Atuh leumpangna oge sering cungas cingeus. Rarasaanana mah asajol bae dununganana nyusul. Kulantaran harita kabeneran poek bulan taya harapan bisa laju lumakuna. Tina teu nyaho ka mana piloseun kawantu asruk-asrukan di nubala. Tungtungna reg si Boncel ngarandeg ngarahuh ambekanana bawaning kuripuh jeung perih beteung teu puguh rasa keuneunnana. Kabeneran baranyai kingkilaban brek katenjo teu jauh ti dinya aya saung rangon sisi rumah. Ripu-ripu oge maksakeun maneh nguru rangon teh rek ngadon sare. Kulantaran rangon teh geus reyod atuh teu kawureup sare. Tambah-tambah awakna nyeri jeung suku ramed ku cucu. Si Boncel teh cinekul bae ari geus baranang bentang mah. Bari ngurutan suku teh si Boncel nginget-nginget dilampaheun. Curucud Cipanona ngalembereh mapai pipi inget ka indung bapakna picerikeun mani asa ngagarenduk karasana bawaning kuna langsa ras kana takdir mana balangsak ka bina-bina teuing. Rebun-rebun keneh geus indit deui turut leuweung maju ngetan. Dina ingetanana ka mana bae bibasaeunana mah asal ulah kalarung balik deui ka urut tadi. Barang keur ngabaheuhai handapeun hiang dina lengkob kadenge anjing manting ngengkreng ti kajauhan. Haok paninggaran hawar-hawar kadenge pating tembalan. Korejat si Boncel cengkat bawaning ku bunga neges-neges ka mana tujuanana udagan eta anjing. Beukila beuki deukeut sor anjing teh sigana geus kana mumunggang pasir. Si Boncel taki-taki nyekal gegendir tina tangkal kopi. Tetela mencek teh lupatna ke lebah manehna da puguh liliwatanana. Haok si Boncel milu ngahaokan pok nenjo anu megat mencek teh malik deui ka tukang. Tapi gok jeung anjing-anjing nu ngarudag akhirna mogok we. Terus nyamberan anjing. Anjingna perelit marantingna deui bari nyalalingker kana tunggul atuh ana disamber teh jeleng nyingcet. Ningali segetna si Wung mencek anu kawas loncer moal salah sakali nyamber oge mun keuna kana beuheung atawa kana kekemplong si Geboy tangtu ku sapatna. Tangkal tepus mah rabeng kawas dicacar ku parang seget bae. Kabeneran eta mencek keur meujeuh na ngopepang. Jo paninggaran ngaping anjing-anjing daratang
ngurumui tinu bala. Barang mencek nenjo jelema, cul ke anjing-anjing biur nyamber jelema. Tapi bubuhan paninggaran, rikat pisan nyingcetkeun anak bari habek pugu ceuli mencek teh ditenggel ku gegendir. Bru bae rubuh diburu ku anjing ditekuk beheungna. Geus kitu mah mencek nuker ngaleh-leh teh lekek bae dipencit ku paninggaran. Ayeuna anjing ngegel ngancing kana punduk mencek dikuprak-kuprak salesot. Mencekna dijungjungkeun da disontrolan bae ku anjing. Mencek teh henteu direcah harita. Sanggeus ditalian sukuna dua-dua, nu hareup jeung nu hareup, nu tukang jeung nu tukang, tuluy dicorok kudahan kai rek digotong guluntungan. Barang kerecok keneh cacarita paninggaran teh urumuy si Boncel nyampeurkeun. Eleuh, gedenya mang. Paingan, anjing-anjing teh teu warani narajang. Nya, Jang. Tuh, manil lebur kitu rut mogok nage. Kukuring di pegatana mah, mana balik di oge, ieu mencek teh. Tadi nama rek mabal kaditu kalebak. Cek si Boncel. Nya, posok sagala kabeneran pugu oge. Ari hade init-initan teh, kawantu numbuk di naga numpi. Ari ujang, anu ti mana? Mana hidang manggatkeun udagan emang. Tebih mang rompok mah di kandang besi. Ambuing. Nah mani lampar-lampar teuing. Ari ayeuna nu matak aya di leuweung luang wiwung keur naon? Pugu kapaidar kuring teh. Tos 5 poe asuk-asurukan. Atuh teu kararaban sangu pisan dina jero 5 poe teh. Ngan ngadahar bongborosan wungkul. Karunya teuing atuh. Ayeuna oge hayang daharnya. Pek keur dahar kadinya. Tah, gede timbal nama. Jeung sambal bubuk deui. Uyah oge da mungkus, tuh dina bungkusan jimpo. Kop kadinya, tong asa-asa. Celebek si Boncel dahar diriung ku paburu sabaturna. Cacamuilan meningali med poho kaera. Ari geus dahar mah milu bae jeung emang ka pamijahan. Ulah apruk-aprukan di leuweung, kuriak diseupah badak Cipatujah we. Cek paburu numpang kolotna. Akhirna si Boncel nyamilu ka pamijahan. Si Boncel ngarerebna di paburu pamijahan teh henteu lila. Maksa permisi rek wangsul ka kandang besi. Lantaran geus lami teuing ninggalkeun indung bapakna. Geus sono pisan cenah. Inditna ti pamijahan teh ngulon nyorang leuweung gledegan mapai jalan satapak. Tapi kulantaran teu nyaho jalan, tungtungna sasab teu nyaho kaler kidul. Menang sabaraha poe si Boncel turun gunung unggah gunung. Barang hakan sakapanggihna babakuna bong borosan. Ari sare seseringna nyelapkeun maneh dina tetangkalan sabab dihandap mah sieunneun ku sato galak. Dina hiji poe manehna anjog ka hiji puncak gunung anu titinggalianana awas ka mana-mana. Di kajauhan katenjo tinggal renclo kawas lembur. Beh kalerna marakbak jika gedong-gedong. Atoh taya hinggana barang si Boncel nenjo lembur. Leungit kacape, leungit kalapar, tuluy mudun gagancangan muru kanu marakbak. Teu sabaraha lilana jol datang ka sisi jalan gede. Breh manggih warung. Harita si Boncel ngerasa lapar lain di kieuna. Rek meuli kupat teu boga duit. Rek jajaluk teu kaduga ku era. Tungtungna mulungan cangkang kupat. Dilemetan remehna poho dikageuleuh awan ku lapar. Tukang warung barang nenjo aya nu ngalemetan cangkang kupat jeung pakeanna rubat rabet jariji peneun. Tuluy diusir bari dicarekan. Nyengkir ka itu, ulah deukeut-deukeut ka dieu. Rujit. Si Boncel indit ngajigrig lempang muntang kana padati anu rek ka Garut. Kacaritakeun waktu harita di Garut kerea tatamu menak pinu Jarawuh di Cianjur jeung di Sumedang keur ngahadiran uleman lantaran Kangjeng Dalam Garut ngarendengkeun putrana. Kangjeng Dalam Cianjur oge sumping diiring ku juragan kapala jeung pirang-pirang pangiring liana. Pi isukaneunana Kangjeng Dalam Cianjur mulih, juragan kapala
geus paciweuh bae nguruskeun candakeun mulih. Jeung nyadiakeun kuda katut pigundaleunana. Ujug-ujug selongkrong bae si Boncel ngadeuheusan ka juragan kepala. Sabab ditaruduhkeun ku rek ngagarundalan anu kapanggih ku manehna di alun-alun. Upami bade nganggo keneh pigundaleun, abdi oge sanggem ngagundalan. Dugi ka Cianjur oge abdi mah bade ngiring bae. Upami dianggo mah Syukur ari daek mah kabeneran gundal kurang saurang deui. Na urang mana maneh teh? Trebih rorompok mah di kandang besi. Kadieu teh nembe dongkap. Sasab puguh abdi teh. Parantos 10 dinten teu kararaban sangu. Juragan kepala ngahelas ngadangu piunjuk si Boncel anu lentah-lenteh bangun lungse. Terus miwarang si Boncel dikeun dahar di warung saseubeuna. Teu mangkuk saminggu ti harita si Boncel geus aya di Cianjur, cicing di bumi juragan kepala. Demi gawena saperti keur aya di kandang besi, ngarit jeung ngagebeg kuda. Ayeuna mah awakna jadi lingsig, teu kurang dahar jeung teraya nu nyiksa saperti keur di lemburna bareto. Selang-selang tina ngarit jeung ngagebeg kuda, sok digawe di dapur sagawe-gawe, terakungsi di utah-utah deui ieu. Singer pisan tiasa titip diri sang-sang badan, tur dipika asih naker ku dununganana. Sumawona ku juragan istri mah. Sakapeung sok mapag putra dununganana nu keur sakola di sakola kabupaten, mang mawakeun sabak jeung buku. Ari peuting mun putra dununganana keur ngapalkeun, si Boncel sok ngaregepkeun sarta sok mangetkeun pisan kana aksara-aksara. Malah mun putra dununganana geus ngapalkeunana mah, si Boncel sok dipapatahan hana caraka jeung sok senang nulis deui. Lila-lila si Boncel bisa maca jeung nulis aksara Sunda. Diajarna getol pisan, saban poe mun salse tina pagawean anu baku, sok ngandapang dina kokopan kosong diajar nulis. Hiji waktu juragan kepala sumping ka istal mariksa kuda. Dina sorog si Radea aya merek aksara Sunda nu unina Gedogan si Radea. Jol di sumping ka instal si Pelor aya deui merek Gedogan si Pelor. Dina manah juragan kepala tangtu putrana nu ngadamel merek teh kaciri aksarana aksara budak. Tuluy putrana disaur, "Ujang, beunang Ujang ieu merek teh? Alus geuning." "Sanes ama, kenging pun Boncel manawi." "Nah, bisa nulis gitu si Boncel teh." "Tiasaeun, da sok milu diajar ari wengi sareng abdi." Tidinya si Boncel disaur ku dununganana, dipariksa saha nu nyieun merek dina Gedogan. Si Boncel diunjukkeun yen eta merek teh meunangna. Si Boncel harita dipiwarang nulis dina bangkarak. Nulis jam paring, sindang barang, pager maneh. Dipecahkan ku dununganana, kabeh bener sarta alus deui aksarana teh. "Isukan maneh montong ngarit lah Boncel, milu bae ka kantor, bawa map. Ke nu ngarit mah si Aliani," saur juragan kepala. Atuh isukna si Boncel ngiring ka kantor jadi gandek purah mawa map. Atuh ayeuna mah lain tulas-tulis dina sorog, tapi dina daluang jeung sakur bangkarak anu dibaca dina rampa malah sok disalin sakapeung mah. Lila-lila mah macana teh lancar, nulis oge geus aksara jadi. Dina keur repot juragan kepala sok nyuwara ngaguratan serat ka si Boncel. Mimitina mah ngaguratana teh sok emplog-emplogan. Tapi lila-lila mah sanggeus sering diurukan kumaha metakeun kalam jadi alus. Malah terus namah lain guratan wungkul jeung nyalin surat deui. Waktu juragan kepala diangkat kana patih didinya, si Boncel dipundut ku anjeunna supaya jadi juru tulis. Dina jadina priyayi kaciri katemenanana, atuh nu jadi dununganana tamplok kapercayaanana. Malah waktu juragan asesor diangkat kana cutak oge, nya juru tulis Boncel anu kaselir jadi gantina. Jeneng asesor
kaasup priyayi luhur. Lila ti lila tina kauninga kapercekaanana jeung kapinteranana asesor Boncel diangkat jeneng jaksa di Bogor. Tina keur jadi juru tulis keneh jaksa Boncel geus ka utara nenggang ti sasama atuh teu mata heran mun anu jadi dununganana arasih jeung nyaraah teh. Kauninga kudu dipayun kelempenganana. Dina prakna cacampuran teu neng terege teu jiga paruruhan di katengah imahkeun, ieu mah estu sieup kawas menak asli bae. Malah rea sobatna gegedean luhur bangsawalanna tina bisa kabala kabale. Teu mangkuk 2 tahun jadina jaksa. Cerita balik deui ka kandang besi. Waktu si Boncel ngarit nepi ka sore teu datang bae, kabeh pangisi lembur kandang besi jadi ribut. Marlangeun sieun si Boncel geus maot ditekuk maung. Indungna eureun-eureun ceurik. Isuk-isukna kabeh lalaki arindit nareangan. Kusabab sangkaan maranehna si Boncel dibawa ka leuweung ku maung. Maranehna langsung arindit ka leuweung. Kabeh guha di tempoan, kabeh jungkrang di papayan. Tapi nepi ka sore si Boncel tacan kapanggih. Poe isuk-isukna neangan diteruskeun, tapi teu kapanggih keneh. Teu kapanggih hirupna, teu kapanggih mayitna. Kalawan pegat harapan ngaranna teh terus baralik. Waktu keur baralik ngungun aya nu cumarita. Hiji budak ujug-ujug ngajerowok. Tingali, ieu arit jeung sunu si Boncel. Nu keur lalempang kabeh eureun tuluy nyalampeurkeun budak ngoran ngagorowok teh. Katinggal kumaranehna arit jeung sundung handapkeun tangkal waru. Bener, ieu arit jeung sundung si Boncel. Cek dunungan si Boncel. Tapi kamana manehna? Pasti geus dibawa ku maung ka leuweung. Cek nu saurang. Tapi di dieu mah taya tapak maung. Cek bapana si Boncel. Mun aya dibawa lumpat ku maung, tangtu tapak-tapakna bakal kaciri tetela. Sabab waktu eta hujan gede. Mun kitu kamana atuh manehna teh? Cek dununganana sakali deui. Kumaha bae oge kami yakin si Boncel geus dibawa lumpat ku maung ka leuweung. Cek lalaki nu pangkolotna. Bener? Bener. Cek nu sejena meh bareng. Mun kitu taya gunana deui di teangan. Cek dununganana pamenta Pak Boncel supaya poe isukna di teangan deui. Eueuh nu ngadenge kabeh jelema geus yakin yen si Boncel geus maot. Karek bae Pak Boncel nepi ka buruan, Ma Boncel geus muru ngapalkeun sarta nanya. Mana anak urang, Pak? Sabar, tacan kapanggih. Jawab Pak Boncel bari sasat mebetkeun maneh. Tuluy kumaha? Cek Ma Boncel bari ceurik. Moal nareangan deui. Jelema-jelema maranehanana ge ngarasa yakin yen si Ujang geus maot ditekuk maung. Cek Pak Boncel. Ocen anak king. Ma Boncel nyambat-nyambat anakna. Sabar, Mak. Bapak yakin si Ujang mah masih kena hirup. Tangtu mau ge masih inget. Si Ujang geus sabarha kali menta idin ka urang. Rek menta eureun ti dununganana nu beungis teh. Si Ujang hayang indit ngumbara keur ngadu untung. Manehna hayang jadi jelema supaya bisa nyenangkeun urang. Bapak yakin ayeuna manehna indit ngalaksanakeun cita-citana. Anggur urang doakeun supaya cita-citana gancang dikabul. Sanggeus diomongan Pak Boncel, Ma Boncel kari inghakna bae. Manehna inget deui kana omongan si Boncel bareto. Ma, idinan Ocen indit ngadu untung. Muga-muga Ocen pinanggih jeung kabagjaan.
mun ocen jadi jelema beunghar atawa jelema boga pangkat tangtu emak jeung bapak oge baris milu senang. Sabalikna mun ocen tetep bae ngadunungan kadunungan nu beungis teh lain bae teu bisa nyenangkeun kolot, awak bisa jadi baris langlayeuseun. Kusabab kitu idinan ocen indit mah Sorana nongkoreng keneh dibarengan ceurik bari nyusut cipanona nu ngagarendang. Mane ayeuna geus indit ocen, mak teu boleh ngadoakeun teu saat-saat. Boncel ngendek ulasan tahun lilana disaprak si Boncel leungit. Dina hiji poe kalembur kandang besi aya hiji padagang bangkelan, padagang barang-barang kolontong anu ngider kalembur-lembur. Ngadon mondok di imah Pak Boncel lantaran kapeutingan. Peutingna memeh sarare eta semah jeung Pak Boncel ngarobrol. Omonganana dina ngiderkeun barang-barang teh rea pisan tempat-tempat anu geus kapapai. Caringin oge kungsi didatangan pokna. Basa kuring dagang ngider kecaringin kabeneran didinya keur aya raramean. Istrenan dalam anyar rame pisan pak. Teu kungsi satengah poe barang-barang kuring geus payu kabeh. Padahal harga anak kuring ditayekeun 2 kali lipat. Malah aya nu 3 kali lipat. Wah, untung pisan atuh. Cek Pak Boncel unggut-unggutan. Kitu padagang mah mun keur untung teh omongna. Tapi mun keur sial saperti ayeuna keur dahar oge meh-mehan teu aya. Jaremping sakedeung. Untung jeung sial teh geus suratan nasibnya Pak. Bener nak, cek Pak Boncel. Saperti dalam anyar dicaringin teh apa? Cek beja anjeunna lain turunan menak. Anjeunna jelema biasa bae, asalna ti dieu ti priangan. Jenenganna oge henteu saya saperti dalam-dalam nu sejen. Ngan Boncel? Hah? Saha jenenganna teh nak? Cek Pak Boncel kaget. Boncel Pak, dalam Boncel? Boncel? Ma Boncel nu keur nyeupah milu kaget. Diukna pindah ngadeuketan semahna, pokna. Anak kami nu leungit oge ngaranna Boncel. Tidinya kasemahna Pak Boncel nyaritakeun perkara anakna nu leungit teh. Kumaha awakna dalam Boncel teh nak? Cek Ma Boncel. Jangkung, rada kuru mak, rada hideung. Meureun katingal aya naon dina pipina. Mun teu salah ningal dina pipina anu katuhu aya tanda hideung. Bener manehna anak kami si Boncel. Cek Ma Boncel bari pek nyarande kana bilik. Alhamdulillah geuning diijabah cita-cita anak king teh. Cek Pak Boncel meh teu kadenge. Si Ujang ayeuna geus jadi jelema, pohara bagjana nu jadi indung. Cek Ma Boncel bari nandahkeun leungeunna. Tapi bisa jadi dalam Boncel teh lain anak emak jeung bapak. Cek Ise mah sabab nu jadi dalam teh kudu jelema pinter maca jeung nulis. Sedangkeun Ujang Boncel anak emak jeung bapak mah kapan teu sakola. Bener kitu. Tapi teuing nya bapak mah yakin pisan dalam Boncel teh anak kami nak. Cek Pak Boncel. Nya, cek Ma Boncel. Ma apal pisan si Ocen teh awakna jangkung kuru, kulitna semu hideung, jeung dina pipina nu katuhu aya tanda hideung. Kitu nu katinggal ku anak gelin? Bener mak. Tapi naha anjeunna henteu ngal mapakeun emak jeung bapak ka dieu. Cek Ise mah teh meureun riweuheun keneh kurea pagawean atawa meureun nyangka emak jeung bapak geus teu aya di kieuna. Cek Pak Boncel. Kulantaran kitu alusna mah urang bae nu kaditu Pak. Cek Ma Boncel. Caringin jauh pisan ti dieu teh emak jeung bapak moal karuat di jalana. Cek Ise mah tuluy dicaritakeun kumaha jauh jeung suasana perjalanan kaditu. Tapi urang rek indit ka itunya Pak. Cek Ma Boncel.
mak geus sono pisan kasih boncel. Maot di perjalanan oge teu penasaran. Iraha urang indit, Pak. Ulah mak mau kuat keun kemun kuring kacaringin deui ku kuring baris dicaritakeun ka anjeunna yen emak jeung bapa araya keneh di kieuna jeung poharangan tinganti kasumpingan anjeunna. Ceuk kieu mah Henteu nak, emak jeung bapak kudu indit ka ditu. Emak geus teu tahan deui. Hayang neuteup beungeut si Oncen sakali deui samemeh emak ningakeun ieu dunya nu pana. Isukan urang inditnya, Pak. Boncel cicing bae atina bingung indit susah henteu indit karunya ka Boncel sakumaha teuing hanjakal manehna mun Boncel maot samemeh kahayangna pikeun papanggih jeung anakna can laksana. Sanyana manehna sorangan oge memang kacida sonona. Sanggeus dipikir dibulak-balik, dibebeung diutahkeun, diemutan nya-nya, akhirna diputuskeun pikeun indit. Boncel bungaheun pisan, sanggeus kisah mah terang, yen mak jeung Boncel maraksa rek arindit, tuluy ku manehna diterangkeun ka mana nujuna jeung jalan mana nu kudu ku maranehna disorang. Geus beusting pisan, kakara maranehna sarare. Kacaritakeun, Boncel jeung Boncel lumaku mulu caringin. Di jalana salila 2 bulan leuwih. Kakara narepi kacaringin. Pakaian maranehna geus rubat rabet, sukuna geus barareuh, maranehna geus teu beda jeung tukang baramayan bae. Kaleumpangna geus saripuheun pisan, komo Boncel mah meh-mehan pegat harepan. Tapi waktu terang yen geus nepi kacaringin, sumangetna timbul deui. Kasangsaraan nu kacida beratna nu geus kaalaman di perjalanan saperti ilang ditiup angin. Rasa pegat harapan robah jadi harapan-harapan endah. Tanagana timbul deui. Boncel nu tadina leumpangna dibeyeng ku Boncel ayeuna mah ngadadak bisa leumpang sorangan miheulaan. Maranehna tokroh-tokroh arasup ka pakarangan kabupaten. Buru-buru gulang-gulang muru maranehna tuluy nanya, "Nah, saha aki jeung nini teh bet wani-wani arasup ka dieu? Henteu meunang." Nu jaga nyarek, "Maaf nak, aki jeung nini teh ti jauhna," ceuk Boncel. "Di mana? Jeung rek ka mana?" "Ti kandang besi, nak. Datang ka dieu rek neangan anak nu leungit." "Nah, asup ka dieu. Kami ada ngebeja yen anak kami teh ayeuna geus jadi dalem di dieu." Gulang-gulang seuri kakak. "Tuh bisa jadi dalem anak tukang jajalu. Kami lain tukang baramaen, na. Demi Allah, kami jelema biasa," ceuk Boncel sedih. Emak geus teu tahan deui, lila ngadagoan. Hayu urang ka ditu bae, Pak. "Indit bae sorangan ka ditu, keun bapak mah ngadaguan di dieu." Gulang-gulang datang hari weus-weus nyarita, "Nini jeung aki kudu buru-buru indit di dieu. Dalem pohara benduna, Nini jeung aki lain sepuhna." Saurna ibu Rama anjeunna mah geus lila parupus. Kulantaran kitu, Nini jeung aki kudu buru-buru arindit di dieu, ceuk gulang-gulang bari nunjuk ka lawang kaluar. Mun aya gelap tengah poe ereng-erengan, sigana mak jeung Boncel moal kageteun saperti harita. Lila maranehna teu lemek teu nyarek. "Ayo, gancang arindit," ceuk gulang-gulang deui. "Na, bejakeun ka manehna yen kami moal waka kaluar ti dieu samemeh pahareup-hareup jeung manehna. Kami yakin manehna anak kami. Jung bejakeun," ceuk Boncel. Boncel aguk-guk bae ceurik bari teu ngomong sakedap oge. Gulang-gulang teh lumpat rek ngadep ka dudunganana deui. "Sabar, Mak," ceuk Boncel ka Boncel. "Meureunnan gulang-gulang teh salah denge si Ujang nguasa kejam kitu, Mak." Teu lila gulang-gulang teh datang ngiringkeun dalem. Waktu Boncel ningali anakna poho di naon-naon ngagorowok
bari lumpat ngarangkul. Ocen anak king. Tapi gancang ku dalam ditejeh, nepi kama boncel nakarak bengkang. Manehna ngajerit kanyerian. Saha maneh? Wani-wani ngaku anak ka kami. Cek dalam boncel bengis. Ocen anak king. Ieu emak. Emak nunggeus ngandung hidup salila 8 bulan. Emak nunggeus ngagedekeun hidup. Sing inget Ujang, ieu bapak nu ti barang Ujang ninggalkeun dunungan anu bengis teh boleh neangan hidup ka mana-mana. Di harita emah hidup ka lebana berang peuting ngan nyambat-nyambat ngaran hidup. Ayeuna hidup geus jadi jelema, emak jeung bapak pohara bagja jeung sonokna. Teu, kami teu boga kolot hina saperti maraneh. Hayo gulang-gulang, gusur ieu jelema-jelema gelok keluar. Cek dalem bari nolak cangkeng. Inget anak king. Tidinya Maboncel jeung Paboncel rame-rame digalusur keluar pakarangan kabupaten. Emak jeung Paboncel diusir seperti anjing budug. Kulantaran Maboncel geus teu kuat leumpang sorangan jadi papah ku Paboncel. Maranehna laleumpang launan jumarijeg ninggalkeun anakna anu dipiheman. Cipanon maranehna teureun-eureun murubut. Ya Allah, mugi-mugi abdi dipaparin kakiatan. Cek Maboncel meh teu kadenge. Ayeuna dalam Boncel sering hulung jentul nyalira. Kajadian ngahina jeung ngusir ibu ramakna teu leungit-leungit tina emutanana. Jerit ibuna waktu ditejeh ku anjeunna ngahiang bae dina cepilna. Ibuna anu mika asih, anu datang ti jauhna, anu sakuduna aranjeuna dicengtirikan jeung dirangkul malah dihina jeung diusir. Dalam Boncel kumandeuar. Cilaka, diri aing doraka. Kunaon diri era ngaku ibu ka anjeunna. Ibu anu nyusuan diri. Kunaon? Kulantaran kasono ku anjeunna kadangu hawar-hawar sorat dikukur ti jauhna. Di pasir tonggoheun kabupaten ngelak bae. Tapi kakupingna ku dalam Boncel harita mah ras dalam Boncel emut ke zaman keur budak di kandang besi. Unggal peuting memeh sare ibuna sok ngadongeng heula. Dongeng raja-raja atawa dongeng sasatoan anu bisa ngomong cara manusia. Anjeunna kakara bisa sare mun dongeng ibuna geus tamat. Malah sakapeung mah anjeunna sok sare dina lahunan ibuna samemeh dongeng tamat. Dina hiji peuting ibuna nyaritakeun dongeng Nini jeung Kuya. Cek ibuna. Zaman baheula aya hiji nini-nini. Eta nini-nini teh miskin pisan. Dahar sore henteu isuk. Manehna hirup sorangan. Salaki jeung baraya-barayana geus teu aya kabeh. Sedangkeun anak teu boga pisan. Cicingna dipaporogok sisi susukan. Gaweana sapopoe ngalah remis disusukan tea. Jualeun ka pasar atawa ka tetangga-tetanggana. Ladangna dipake meuli sangu. Mun manehna gering nepi ka teu bisa ngalah remis, poe eta nyangongkrong teu dahar. Karunya nya mak. Cek Jang Boncel. Dina hiji poe Cek ibuna neruskeun dongengna. waktu keur ngalah remis teh seperti biasa. Nini teh menang anak Kuya sagede jengkol. Si Nini teh pohara kageteunana. Sabab eta anak Kuya teh bisa nyarita seperti jelema. Ngomongna teh, "Ni kuring ulah dipaehannya. Engke mun kuring geus gede, kuring rek mulang tarima kana kasaya Nini." Si Nini teh ngajawab, "Hade na, maneh ku Nini moal dipaehan?" Cenah. Si Nini nyaheun pisan ka anak Kuya teh dipiara di hade-hade di wadahan dina jajambaran. Cai jeung parabna unggal poe diganti. Beuki lila Kuya teh beuki gede. Barang geus sagede batok, Kuya teh ngomong ka si Nini,
nu harita rek ka pasar ngajual harmis. Nini engke mun harmis geus payu kuring pangmelikeun bibit waluhnya, kuring hayang melak. Hade na kitu jawab si Nini teh. Datang ti pasar, si Nini mikeun siki waluh sabungkus kasih kuya teh. Kuya teh pohara atau heunana. Isukna eta siki waluh teh ku si kuya nita si Nini diawurkeun di tegalan. Kebeneran waktu harita teh usum ngiji tina sabungkus teh siki waluh anu jadi ngan sasiki. Jadina pohara montokna beki lila beki gede, tuluy kembangan, tuluy buahan, buahna oge ngan sasiki. Geus sare jang. Cek mah Boncel nanyakeun anakna. Tacan mak, teruskeun. Waluh nu sasiki teh beki lila beki gede, beki kolot. Warnana tina hejo geus robah jadi koneng kacok-kacoklatan. Dina hiji peuting waktu si Nini keur ngeunah-ngeunah nyeupah, ujug-ujug manehna ngadenge kuya nyarita sorangan. Pokna teh, "Nun moyang, abdi hoyong mulang tarima ka si Nini nu tos miara jeung mi asih abdi. Mugi moyang maparin pituduh." Isuk-isuk pisan kuya teh geus ngahudangkeun si Nini. Tuluy diajakan ka tegalan ngalawaluh nu sasiki teh. Ala waluh teh ni tuluy bantingkeun sing tarik. Ceuk kuya sadatangna ka kebon. Kunaon kudu dibantingkeun na? Ceuk si Nini heraneun. Kitu pituduh moyang ni. Waluh teh ku si Nini diala tuluy dibantingkeun satakerna. Ajaib atuh, waluh teh jadi gedong anu agreng lengkap jeung eusina. Salian ti eta di jerona aya peti-peti nu eusina emas jeung perak. Si Nini colohok heraneun. Terus kuya teh ngomong, "Nin, eta gedong teh jeung eusina kabeh milik Nini. Ti poe ieu Nini teu kudu ngalah harmis deui. Nini menang senang-senang terus." Nepi ka maotna si Nini henteu kakurangan sandang pangan. Gerareup jang dongengna geus tamat. Bari merubut Cipanon, dalam Boncel ngagerendeng. Manehna ukur kuya sato ngarayap, tapi hatena pohara mulyana. Ari aing manusa jeung bupati deui, lain bae henteu mulang tarima, tapi malahan ngahina jeung ngusir indung bapa anu mika asih aing ti leuleutik. Ya Allah, mugi abdi dipaparin kasempetan kanggo ngalebur dosa. Dina hiji poe dalam Boncel kata rajang kasakit. Ateul sakujur salirana. Tadi nama dianggap ateul biasa bae, tapi lila-lila kanyataan taya obat anu mati. Dukun lepus para jisakti kabeh dikumpulkeun, tapi jampe jeung ubarna taya nu mental. Malah kasakitna beuki parna. Lantaran eta sakit, dalam Boncel pohara sangsarana. Calik teu raos, ngadeg oge teu raos, karanganana terus gegetret. Sakapeung nepi ka lali make pakaian. Boh beurang, boh peuting, meh teu tiasa kulem. Socana bale air beureum jeung ngucur cayan bae. Salirana anu langsing teh beuki langsip bae. Anjeunna teu boleh rumahu. Moal salah, ieu sakit teh lantaran doraka. Beuki lila kasakitna geus meh teu katahan deui. Lamun kieu bae aing bisa gelo. Duh ma bapa hapunten putra. Ayeuna anjeunna geus gilig rek ka kandang besi, rek nyuuh ka pangkonan ibu ramakna. Rek nyuhunkeun ampun atuh gancang diayakeun sasadiaan. Ponggawa-ponggawa anu kudu ngiring ditangtukeun. Kuda-kuda, boh kuda tunggang, boh kuda umbal dijagragkeun. Pakaian anu aralus keur ibu ramakna disadiakeun. Nya kitu deui kadaharan-kadaharan anu ngareunah boh keur bekal di jalan jeung keur oleh-oleh ka ditu. Dina poe nu hade, rombongan dalem Boncel teh mangkat. Dalem mah lantaran teu damang ditandu, diiring ku ponggawa-ponggawa
tarumpak kuda. Sababaraha kuda umbal pinuh kumuatan dicaringin di Banten kalembur kandang wesi di Garut Kidul teh lalampahan jauh pisan. Anjog ke kandang wesi, rombongan teh langsung ngajugjug ka imah emak jeung Pak Boncel bae. Tapi naon nu katingali ku dalam boncel? Imah sepuhna ngan tinggal urutna bae, malah geus jadi kebon eurih sadedeg-sadedeg. Di urut tetangga-tetanggana dalem kenging keterangan yen emak jeung Pak Boncel samulangna titas neangan anakna teh garering, teu lila, tuluy maraot meh bareng. Ngadangu beja kitu dalam boncel ngajerit les kapiuhan. Sanggeus emut deui, anjeunna lumpat bari gegetret ngajugjug pajaratan emak jeung Pak Boncel. Gabrug barangkul tutunggul ibu ramakna tuluy nyuuh kana tutunggul ibuna. Ngaguk-guk nangis nyerian bari nyambat-nyambat ibu ramakna nyuhunkeun dihapunten. Salira dalam boncel akhirna pinuh ku kesrek dugi kapupusna. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur dongeng si Boncel atapi dalam boncel bagian kedua tamat. Kirang langkungna simkuring nyongkeun dihapunten.